kanca beri ngerjakeun tugas bahasa Sunda. Tepangkeun wastapun Mas Riani abdi di dieu janten kameramen. Tepangkeun wastapun Ilma Yulia Munawaro di dia abdi janten editor. Tepangkeun wastapun Siti di dia abdi janten anu ngawawancarana. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So I'm taking that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. The bad mood is on the rise, a fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. Lo siento mucho, pero me voy, porque a tu lado me Alhamdulillah ayeuna teh jadi di Sukarantu hayu wae urang langsung wawancara padagang di Pasisian. Hayu. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Adi Siti SMK Jakarta badai nyuhunkeun waktu sedap pikeun wawancara Mamang dina dijalankeun keur pancen bahasa Sunda Adi tiasa teu Mang. Mangga. Hatur nuhun Mang, Abi langsung kawitan wae ngawawancara. Mangga. Ari Mamang pasabahara ngalami jalankeun. Hari jalan mah ya lumayan lah. Biasana sok icalan di mana wae Mang? Jalan paling di Hungkul. Mamang icalan ti tabu sabaraha wae Mang. Di jalan nama di tabung 8 enjing ngeuikeun ka tabung 5 sore. Saha wae anu ngabantosan Mamang dina icalan teh? Nyalira we mamang mah. Lamun kenging terang kami penghasilan dina sapopoena sabaraha Mang? Penghasilanana tergantung nyetak barang, namun nyetak barang seger ya. Seger gitu. Nata segi keuntunganana. Oh gitu Mang, mangga Mamang milih icalan cikan teh icalan nu sanesna. Hiji modal alit, 2 pengerjaan muda. Mana lumayan lah biasa prediksi. Oh nuhun nya tos Mang cepak wae wawancara. Hatur nuhun kana waktosna mugi sing enggal-enggal seet. Hatur nuhun Mang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun tos ningali video ieu hapunten beri aya kekiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clap your hands for Angga Jeffriano Remix. You don't have to worry about nothing. We got the fight, and we better one hell